Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sujud syukur kasanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji kalawan syukur oge eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kali salam mugia ngaler ngocor salawasna ka junjunan Habibul Alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngahaturkeun rebu nuhun lak saketika bingahan ka pangatur waktu pangjajab acara, ketua panitia panata calagara, para sepuh bini sepuh, para alimul ulama, umara, ustaz ustazah, para santri santriah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah daerah dikawit kuwu, senaran staf, senaran jajaranana, babin kantibmas, babinsa, sadayana, salam santun, salam rahayu, salam budaya. Simkuring moal panjang lebar natunan kewajiban simkuring pangundang ti Sohibul Hajat satu acan dikawitan simkuring sejak wakilan ti sadaya komunitas para seni budaya Sunda anu aya di Kabupaten Tasikmalaya sejak ngahaturkeun ngawilujengkeun walimatun nikah kadua mengklai wabil khusus panginten kacep Diki Guntara sinareng Neng Mila mugia sakinah mawadah warahmah mulus rahayu berkah salamet sapanaja sapapaosna. Ieu tawis kadeudeung tilu janten rahmatna pangintenna dicerdika wirehna hoyong ngiring kaul tawis tahap binikmat syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu mana murang kali anu dipikanya ahna anu dinangna nengne kawas mau koponengna akhirna seda medal tandang makalangan badai ngalaksanakeun sajara rumah tangga. Urang doakeun urang sadayana mugia dua mempelai ieu rumput raut sauyunan salalawasna gampil milik sinareng rezekina. Wabil khusus kanggo para masyarakat sinareng para tokoh bilih keanehan bilih hadirna acup-acup anu harideung nyata disebatna pangsi tanya teh ulah aneh sanes raksukan dukun gitu nya sanes raksukan dukun gitu kan, tapi urang teh kudu bangga kudu reus ieu teh salah sahiji raksukan kebesaran orang Sunda. Maka pada ditaros ka dosen kebudayaan oge atanapi ka menteri budaya ieu teh acup kebesaranana orang Sunda gitu buat kang aduh benernya supados urang uninga gitu supados nah kuring ka dieu nah Tawios mana tuh itu kemarin? Cek. Udah senepi kabel nah jadi nyeret ke dia ya lah. Tawios kuring maparkeun anak bahasa sing kuring nya. Paralun ampun hapunten anu kasuhun bilih kirang etika sinareng adab. Dari orang Sunda mah cawokah gitu. Itu selalu aya sempal kapigoyon. Wih deui kana taufik karena topik pembicaraan, karena topik bedahan. Jadi ari pangsi hideung jeung ikat teh eta teh raksukan kebesaranana orang Sunda. Warisan tiluhur kaluhur urang anu kudu dimumule ku urang jeung dijaga kelestarianana.
ulah ketika jati kasih ku junti ulah hari budaya batur kurang di agung-agung budaya sorangan kurang di pareman bahkan kalau keluar paradigma anu mengkerdilkan daripada baju kebesaran orang Sunda disebut dukun lamun apa karena tauhid bahasa dukun eta bahasa dukun teh kalimat tauhid warisan ti leluhur karuhun urang tapi kunaon bahasa dukun selalu dicas dibuli dikerdilkan bahkan dikafirkan dan disesatkan kunaon cing sahabat para rodo jeung geus dibodohkeun ku paradigma anu tidak beralasan paradigma anu tanpa dalil jeung tanpa hadis dukun lamun dina bahasa kias lamun diunak ku bab tauhid hartina dukun teh ngadekeun diri urang jeung boga payakun geura adekeun geura deukeutkeun kun jeung boga payakun saha Allah Subhanahu wa taala maka baheula lamun aya jelema make pangsi hideung masuk sila disebutna tababrata baheula mah lamun ayeuna disebutna naon tirakat lu baraju hideungna karuat tirakatna karuat puasana kental pejitna dikirna kuat sabab hari baju hideung teh tamlek benang cicing lagi na kapoekan ngageblek nu aya nganukur alang nur hiji cahaya Nur Muhammad jadi kuring rek nuntut ye ke masyarakat awam ataupun ulama-ulama anu awam yang suka mencas bahwasanya yang suka memakai baju hideung eta teh dukun mana dalil referensinya kudu bener baju hideung dengan saukur pakaian ciri tradisi baju kebesaran anak orang Sunda bangga tuh jadi orang Sunda lamun bangga jadi orang Sunda jaga warisan titis waris ini aki urang ulah budaya batur kurang di agung-agung budaya sorangan kurang di paehan gitu berkuring betul gitu berkuring betul iya budaya kemenang langit ayat tradisi pencak silat tradisi tari tradisi debus ayatnya budaya udah belah sampai luntur waktu lengkang ku zaman orang kudu ngarasa bangga ku ada tradisi lemur urang sorangan sama biji lemur namun lengit cirina lengit budayana lengit tradisina tunggu kancuranana contohnya ayeuna loba anu garagal panen sawah loba anu kuhama anu tadi bea kukuuk kukuuk yang meureun bea ku satol-satol kuhama penyakit rematik encok jeung sajabana can aya nu mampu bisa nyageurkeun obat mah obat gering mah gering kalarenggal lalimu sabab naon hati-hati sadar diri urang geus ninggalkeun ajaran-ajaran luluhur urang geus ninggalkeun tali paranti luluhur urang ieu apalagi notabene ayeuna urang selaku orang Sunda geus dipasel ku katauhidan Islamiyah tinggal ngarubah cara anu salah diganti ku cara anu bener cek agama cek dari agama ye make baju hideung mah moal disalahkeun ku hukum agama hukum negara ge moal ditarewakan tapi habet salarieun jeung kala sok aya bahasa eta dukun ti mana lamun ka kuring ngomongna ku aing mah didodoh tadi tanyakeun hari sia ngarekeun aing dukun ge di mana referensina nah katempo atuh aing keur nyantet jelema hati-hati ya negara hukum menuduh kang kabukti pidana urang mah ulah ngagugulung nu negatifna ulah gugulung kagorenganana teu aya sababaraha oknum nu make baju hideung ngalaksanakeun padukeun bae dan nu make baju bodas teh geuning bener kabeh nu make celana
hadiah udah ngakepai sultan panjang gening maling duit rakyat sampai 1 triliun, bahkan mantan menteri agama. Nah ngacara daobay ari aing alut-alutan dikritik beak-beakan, disebut kafir mah disebut sesat mah ayeuna dina TV dina berita tingali lalacuan kurang mantan menteri agama maling duit rakyat, duit negara, kuota haji menang ngumpulkan menabung 5.000 menabung 10.000 sampai 8.000 kuota lebih boleh berangkat haji gagal naik haji kusaha di palingna kuno asa aing pang ulamana asa aing pang agamana, apalagi dia itu seorang menteri agama. Paham? Apa nu maju hidup wilayah pernah maling triliunan Allah dina sejarahna oge can kacaritakeun dina berita anu make kami sikidong korupsi duit rakyat geus cacan Allah kumaha kejas tah jeung nu sorbana melekeng maraling duit haji. Oh kacaritakeun benar maka kudu bangga urang salaku orang Sunda ieu. Geus wayah jeung geus waktuna Maung Siliwangi hadir di jagat raya. Insyaallah KDM sing istiqomah. Maung teh ulah ditempo maung ngagaurna kudu bisa ngalahirkeun manusia-manusia unggulan. Ajeun teuing teu pinter tapi ngarti. Ajeun teuing bodoh-bodoh acan hirup mah daripada disebut pinter tapi kapalingan jeung minteran terus kasasama. Hati-hati. Kuring mah siap jeung ditewakna bisi aya nu ngarasa kasinggung da kuring mah berbicara fakta. Bahkan kuring sorangan oge di lembur pada sok nyeungetan menyan jeung ngio dikafirkeun diduduk bae ngajenganna oge. Tuh saksina abdi. Kiai ustaz berbicara harus berdasarkan dalil dan hadis kaluarkeun ka aing. Lamun adina menyan aya kamusyrikan aya kasirikan aya dalilna Hampura ulah gagabah sedangkan hari Islam anu sajakina Islam nu dicanangkeun Kanjeng Nabi Islam nu mana al islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh jeung sesama mukmina kudu bisa silih salametkeun kuleungna jeung ku bahasana kari-kari bahasa sia nganyerikeun hate aing. Apa nu kitu disebut Islam? Loba jelema saing panggetorna salat tapi laku lampah anggang tina salat kakara cikeneh maneh balik salat asar tiba-tiba maneh di jalan aya jelema keur diuk teh punten-punten acan. Nah anu kitu akhlak tukang salat. Pengajian unggal minggu ke masjid, unggal bulan ke masjid, unggal poe ke masjid, pengajian mah pengajian heureuh bahkan ayeuna mah pengajian mingguan kudu saragam tiung jeung bajuna. Nah aya di Kanjeng Nabi ngaji kudu saragam baju. Lain ngurus-ngurus baju jeung tiung kudu saragam, uruskeun mah hate pikiran agen kudu saragam jeung diaji ku anjeun sagan robah akhlak laku lampah henteu gibah henteu ngumur henteu hasad kasasama. Harto bener gitu Bu. Oh, insyaallah kuring percaya hampura anu jelema teuleum dina ilmu kabudayaan dina ilmu seni anu saestuna bakal kapanggih jalan kahirupanana kudu kumaha urang jeung urang hablum minanasna urang kudu kumaha hablum minal alam urang kudu kumaha. Urusan hablum minallah mah yeuh ceun agama oge lain urusan jelema lain eta mutlak urusan Allah. Oh hadis jeung dalilna lamun aing rek ngalaksanakeun salat subuh kudu datang heula ka imah ajengan bebeja eueuh. Bener gitu. Bila aku rek salat kudu kicrit-kicrit ka imah kiai ajengan bebeja heuh. Ajengan abdi bade salat subuh. Goblok ria atuh sia teh ibadah teh. Maka urusan ibadah mah urusanna tah urusan hate jeung nu madunggal jeung maha suci Allah Subhanahu wa taala. Hablum minanas urusan manusia jeung manusia teksin ala lakur sing runtut raut sauyunan sadegeut sapihanean. Jadikeun Islam anu bener-bener rahmatan lil alamin lain Islam anu ngadatangkeun laknat hampura. Loba berbicara agama tapi laku lampah anggang tina agama. Loba anu berbicara tentang dalil jeung hadis laku lampah anggang jauh tina dalil jeung hadis. Ngahujat teh habeun-habeunnan
nyebut kafir mereka sesama muslim. Yo para pelaku seni budaya ieu teh Islam agama nate sahadat salat zakat puasa sarua iman ka Rasul sarua can kaduga teh munggah haji mun can dikersakeun ku Allah iman ieu teh urang Islam sedengkeun hukumna lamun Islam jeung Islam seni kafirkeun maka bisa jadi maneh kan ngomong nu kafir mah saweos dikidukeun kan bae. Aduh Kang Obing sumul hajat ke bisa nu megat kuring ya inti nama ieu silih elingan silih geuingan sabab sesuai jeung keterangan anu tadi al islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi ari Islam jeung dulurna mukmin teh kudu bisa silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna jadi ieu mah wasiat taqwa agar urang sadayana sangkan urang bisa ngaleungitkeun sifat-sifat anu goreng nu aya dina diri urang ulah haban menempuh kagorengan batur kagorengan diri sorangan ku urang diabeuikeun gitu. Nah jadi ibu-ibu bapak-bapak sadayana ieu anu haraju hideung teh bener dukun teh hartina duduk menekung diajar ngadepkeun dirina jeung anu ngagaduhan kun payakun rek kumaha lamun geus dikitukeun komo lamun dibedah deui falsafah ketauhidanana ngan moal mahni waktuna intina mah sim kuring ngawakilan di sadaya para komunitas seni budaya khususnya anu aya di kota Tasikmalaya ulah ragu ulah sieun mentaskeun ngalestarikeun seni budaya urang sakitu urusan neraka surga mah lain ajengan panitia anak lain Allah subhanahu wa ta'ala nah ieu lain siar silat teh siar silat bahasa tina salat silat teh itu debus teh siar nemongkeun yen jelema teh ieu anu sakti mandraguna sadayana ge angin kersaning al kun illa biidnillah kun mangka jadi biidnillah anu teu mungkin nalika Allah berkehendak menghendaki jelema eta jadi kuat maka jadilah kuat selama cekelan agemanana Allah arek maneh teu teurak disinso arek maneh teu teurak dibedieu tapi ketauhidan maneh masrahkeun sadaya kekuatan ka Allah maka sah sabab naon sabab urang teh gaduh Allah ari Allah teh maha tunggal maha akbar maka aya Ismul Azam aya Asmaul Husna aya hiji dirinya ya Jafar ya Qahar Allah teh maha akbar maha gagah maha rongkah Allah sesembahan urang maha gagah maha rongkah moal heseueun Allah ngagadahkeun urang nah anu paling dibenci ku Allah lamun kasaktian titipan ti Allah ku urang dipake sombong adigung adiguna maka urang bakal tergolong manusia anu dilaknat ku Allah sabab urang geus ngahak kekuatan ti Allah gitu masa gitu panginten ti simkuring jadi simkuring memberikan motivasi dan mensupport kasadaya pelaku seni budaya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya ulah unggul kalinuan ulah gedap keanginan dan selama tidak melanggar kaidah-kaidah Islamiyah selama tidak melanggar hukum negara rek kumaha jadina lamun tradisi seni budaya di urang pareum rek kumaha coba nu aya bakal ngumpul fitnah di urang teh fitnah we urang bakal dikafirkeun disesatkeun dimusyrikeun itu ibu-ibu bapak-bapak sadayana sok ayeuna anu masih kene make carana nyawer ka sawah ngukus empe gitu empe ngukus lu penting tauhid urang akidah urang ka Allah lamun baheula bahasana Sang Hyang Tunggal Sang Hyang Wening luhur urang mah tinggal ngarobah ayeuna mah ka Allah anu maha welas tur maha seungeut menyana suguhkeun sasajena beres eta congcot jeung sajabana amalkeun dikeun kanu tanur atawa kanu gacung mah burung di dalahar lain dibikeun ka juri ka demit ka setan lain eueuh dina tamusunna eueuh sasajen teh pangajen-ngajen kasaha hablum minanas hablum minal alam hablum minallah
ngajenan ka alamna, ngajenan ka makhlukna, ngajenan ka al, mangka ngadeg we sasajeun anu disebut puncak maning. Ngan kusabab ayeuna geus dihapus, geus sieun ku kafir jeung sesat, areureun maka hama dadaratang ke kebon dararanyeun. Hama teh abaheula mah eueuh hama. Beurit sieunun ku ambek menyan. Ramat tu ngeureujkeun sajabana sieunun ku kebulna menyan. Itu, komo deui jurig sieunun ku menyan. Cek saha menyan paragi ngondang jurig asongkeun ka aing dalilna. Bohong jelema anu ngomong jurig menyan paragi ngondang jurig. Bohong. Mutlak bohong na oge. Awas mu apa jurig kahakanan menyan. Oh, di sejarah Nabi Adam na oge. Di sejarah iblis lagi kari-kari ayeuna keluar ti dosa agama jeung kemenyan teh kahakanan jurig sia anu bohong malain aing. Ya kemenyan mah seungeutkeun, lamun menyan geus dihakan haram hukumna da lain hakaneun. Justru nu aya menyan mah eukeun ngusir tah bangsa jurig demit, sababari jurig demit teh ceuk katerangan moal betaheun lamun di hiji tempat pinuh ku wawangian. Tapi jurig demit bakal betaheun di hiji tempat, lamun hiji tempat bararau. Barau cubluk, barau habeuk, barau hasem, barau tai, resepeun. Ari di meleduk menyan mah dijamin moal resepeun sieunun teu kudu diruqyah lah nyeungeut menyan 2 kilo tiap malam Jumaah di imah kabur juri teh teh sangeunah na nyebut menyan kahakanan juri. Ari ngomong kudu make dalil jeung hadis, kudu aya referensina. Ari kemenyan teh wawangian, ari wawangian teh lamun dipake ibadah sunah hukumna. Terus atuh geus apal sunah di mana dalilna jadi kahakanan jurig. Asal lieur kana sirahna ge nya. Kahartos tah ayeuna masuk tradisi budaya ilmu paranti kolot mangga anggo da urang mah ayeuna mah geus akidahna atos selama hate urang tetap nyingharep kiblat ka Allah, selama itu urang teringkar tina syariat. Arti ajeun teuing sia ngiblat ka Allah minang ka masjidna, minang ngajina, hatam hadis jeung dalilna, tapi hate maneh aya hasad-hasud iri dengki ka sasama, bohong sia ngajina. Bohong sia salat maneh. Fawailul lil musallina. Narak kawe anu kalimat teh keur bagian jalma tukang salat. Quran teh nyarita. Lahum an salatihim sahun, jalma anu lalai hatena nalika naon, nalika salatna. Ari jelema lalai teh kumaha, cikeneh dieu sia teh geus di masjid geus salat, maneh keluar heureut saja maneh geus gibah deui, geus sirik batur meuli motor sia paranas tiri. Tatangga maneh maju usaha na maneh anu sakrutna. Eta anu bahaya mah innallaha ma'ana. Sanyana jelema nu ibadah teh salawasna aya jeung Allah. Lamun ayeuna maneh geus salat ngahindorengkeun batur berarti eueuh Allahan ibadah maneh. Ari innallaha ma'ana teh sanyana di diri urang teh salawasna aya Allah. Lamun di urang aya Allah berarti urang kasirurupan ku sifat Rahman Rahim Allah. Welasan nyahan asihan teu eta teh sifat Siliwangi. Tapi ayeuna mah punten-punten, ayeuna mah lotohan ibadahna getol tapi teu kaancikan ku Rahman Rahim, sabab ibadahna lalai jauh jeung Allahna, ibadahna ngan saukur hayang dipuji dieuleuf ku batur. Sakitu anu kapiatur di simkuring, mudah-mudahan ieu para seniman budaya tetap istiqomah ngalaksanakeun pancen jeung tugasna. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.